paling resep tanya lamun merean seblak topping kerupuk nate saeutik. Komo lamun teu make topping kerupuk mah nya sok resep soalna pan masak nate jadi sakedeung. Teu cara toppingna kerupuk hungkul kudu lila masakna oge. Tah jadi caritana di dieu teh abi kadatangan pelanggan anu jajan seblak. Jajan seblak nate 2 porsi tapi kulantaran topping jeung level ladana teh beda jadi di dieu ku abdi masakna dipisahkeun. Tah ieu nu hiji mah ladana 4 sendok ari nu hiji deui mah hayang 3 sendok. Terus ieu di dieu nu hiji mah seblakna hayang make kecap cenah. Terus ieu nu hiji mah si seblak nate menta ditambahan citul jeung citul nate teu digoreng heula deui. Sok aya-aya wae nya eta nya pelanggan teh kumaha rasana coba eta citul di seblak. Terus di dieu pelanggan abdi teh menta si sayurna teh hayang make toge. Ari biasana lamun sayurna kungkol mapan gratisnya, tapi lamun sayurna make toge mah beda deui nya mayar 1000. Cik coba saha di dieu aya nu sarua teu ciga pelanggan abdi. Lamun nyeblak teh sayurna kudu ku toge. Jujur abi mah sarada aneh nya nyen seblak sayurna make toge. Soalna asa kakaraeun kitu aya nu nyeblak sayurna diganti ku toge. Matak benernya setiap orang mempunyai selera masing-masing teh. Tah caritana ieu pesenan seblakna geus beres, ieu teh seblak porsi 12.000. Terus selain jajan seblak di oge pelanggan abdi teh jajan minuman.